kuring Sophia Novianti. Dina waktos ieu sim kuring pada ngadugikeun sawatara warta anu katas kajantenan dinumikeun kamari nyaeta kahuruan. Kahuruan lumangsung di Pasar Cikajang Salasa Pasar sore kaping 28 Januari 2020. Kajadian ieu nyieun geger sakabeh padagang nu nyalametkeun barang daganganna. Seuneu anu gede ngabeuleum 45 kios jeung 15 kios nu beunang dampakna. Jadi aya 60 sadayana. Seuneu anu ngabeuleum kios akhirna bisa dipareuman ku 4 mobil kahuruan. Teu aya korban jiwa dina kajadian eta. Sabab pas kajadian eta pasar teh tos sepi. Kahuruan eta can pasti kunaon panyebabna. Wilujeng tepang deui dina waktu sapayeuna.